tahun-tahun dewek bebarengan jeung monyet da geus eueuh nu nyangka jelema ka dewek atuh tangtos teh da kumaha kumagaul naon ge sing goreng kumagaul nya euy ngantara buluhan halah bauna mah geus digasurili naon ge seuring entong dibeja-beja nya euy naon akang geus boga 3 dewek anak ti monyet kalapa biji dicungap nang alah teu pira dewek teh keur hees jocele monyet bikang dina beuteung si oreng bogoheun ka akang teh mimitina mah nyalik si ka dewek teh nyaah seuri dewek teh kutuna teh dihakan pikir-pikir bogoh diperong ku dewek mimitina mah sebel ayo lele mah haneut karasa urangnya aya disidik-sidik monyet teh manis aduh tidak eueuh deui naon atuh adanya gitu ada di perjuangan atuh akang bakal gilir-gilirkeun eta kasirina teh dewek boga anak ti monyet teh naon sing dina naon eta heuh monyet awewena jeung mawa anakna we di tempo teh kukuna petot bisa jadi aduh si orang turun ke akang alah ampun aing ya pika kieu na dewek kieu karena ge perjuangan akang payahna we sabar eta kukeukeuh da samuka mertahankeun Dewi Sinta nepi ka ayeuna ngirimkeun deui pasukan ayeuna mah cenah kumbakarna adina ayeuna teh oh aduh eta mah bakal leuwih eta cenah ayeuna mah euy sabab kumbakarna teh buta nu panggedena gagahna diongkos urat batu tah hirupna bener da samuka mah urat batu leuwih ti batu teasna hatena kitu-kitu teh ngopin aun deuleu bener akang leeh hatena teh ai pir teh ngejat pir teh amun ngejat teh hartina ngajauhan kajauhan ari aun teh pitulung jadi pir aun teh ngejat tina pitulung ngajauhan tina pitulung kana pitulung bener paingan atuh keukeuh we paingan atuh dibere pepeling itu dibere pepeling ieu teh kalah beuki noyon deh pasukan monyet eta euy unggal poe nu paeh watir deh kalah nya ge ka sato da puguh perjuanganna maranehna mah ayeuna ningali keur kokoceakan namanya perjuanganna we tingali mah ulah ditingali jenisna kocea ke deuleu nu kagencet nu katemak monyet jeung guyubna tapi resepna ku monyet eta kamar basa gugurna Patih Prahasta mangkukna monyet dipencet ku Prahasta pujitna nepi ka nolol bakat putarik baru mencet boh ti pihak musuh boh ti pihak dewek ngaran-ngaran perang atuh da euy sabar teh mencet jelema di dua belah pihak loba nu korban ya Bapak can ka dieu nya sareng Gusti Rama Gusti Gunawan nu biksana Gusti Laksmana laras tetep ti Gusti Rama alah maka pihatur ya nuhun pot cager sae kade ulah cara mangkukna siam milu ka tengah cenah hoyong terang atuh ulah bisi ka temak iya sudah dina perjuangan atuh dah
jeung lamun aya nu paeh teh ulah dicokotan bensinna teh. Ieu mah ngador ngagunuk-gunuk jipo we. Eta make pirajeuna bensin. Loba-loba teuing bari nage. Lain lebar. Orang manfaat. Kurang manfaatkeun jeung da moal dibawa paeh coba dina oge. Oh, eta teh jahat teh nu kitu teh. Jahat teu meunang. Nyeun kasempetan tina kasempitan teh. Bangsat ngaranna nu kitu teh. Bangsat teh lamun teu kapanggih. Lamun kapanggih bangsat. Teu kapanggih mah tiis batur mah Sri Ram ieu manusia urang kalah piwuru kutut. Pau. Ya, Ulah. doana we teh sararea Epi duha we sing salamet akang ah. maju deui ngahadang musuh ayeuna. Laras ulang tos menak. Bejana kumbakarna Laras. ti Gusti Gunawan Wibiksana ditingali dina gambar lopian teh yen poe ieu bakal aya serangan leuwih berat. Nu mawit sing ati-ati, Sing waspada. waspada permana tinggal. Laras. Hati-hati we urang mah. Cara poe anu geus kaliwat teu saeutik monyet anu mati eta teh kulantaran teu ngagugu kana pelaturan anu geus ditangtukeun. Laras. Hartina teh getah sarupateun gurung gusuh. Kaburu ku nafsu. Ayeuna mah anyuran ti Gusti Rama teh menta supaya tenang sararea. Tenang. Laras. Ulah gempeur. Sabab perang dibarengan ku gempeur mah kitu. Sok teh semplek nincak semplak. Sok cilaka we ah. Wilujeng enjing isuk. Wilujeng enjing sarua. Wilujeng enjing itu monyet eueuh buntutan. Nah teu nemalan. Baut. Alim di Banyolan. Nuju alim di Banyolan. Palengpeng sia. Lain ai budak nu ti monyet teh geus di ngaranan. Sangarana. Saya wartawan ke. Karunya meni percis pisan beungeut nama. Kacidama irungna jeung kukuna. Nah tukulekeun pisan. Nilai salah aing da monyet nyampeurkeun. Sauriji anak nanti monyet 3 saurna mah. Aduh, raja ieu teuing mana teu cepot. Basa monyet anu ngoceak basa magrib teh lain. Atos lah na meuni. Lain ku seuri pisan ku ngeunah seuri eta kalakuan lanceuk. Teu gableg tumpa-tumpa. Aing teh normal da ulah. Normal oge aya kitu-kitu teuing mana mun kabina-bina teuing. Kudu ku taneuh liket nya Kang. Nah kudu aing teh kudu bobogoh anjeun taneuh liket. Gus. Pang sehatna we ya monyet teh hiji.
yang monyet oge sehat monyet luar biasa gara-raga biasa ngapung tamakan si Banalayu mangkaning eta teh tamakan teh laut ditamak nyeun tamakan ti Gunung Maliawan ka Gunung Suela monyet gede monyet leutik bebarengan arsitekna teh eta Anala jeung Anila heuh tangke selain lamun dek ngabangun omat nitah monyetnya abeh kuat bangunanana Aing menang jelema da teu kuat kitu. can aya hiji kajadian deuleu monyet ngeleg-leg semen pikir geus ya Tapi heueuh ku kitu teh mah bener teh teh. jujur monyet mah da teu beukeun beusi luar biasa gara-ragahna eta monyet tuh nyindiran mah euy aya monyet jalan lujur aya jelema nya teuing ku jalan lujurna monyet euy teu kaleket dititah ayeuna teh berengbeng malahan can dititah oge jeung lumpat teh monyet teh tah eta monyet super teh ngaranna Monyet hidang menurut teh mah. ngan aya eta nu baong heuh di bawah di jelema mau di monyetnya Aya wae kan kumaha baong teh teh. aing hayang sirih Naon kumaha baong? batur mah parerang monyet teh sarerea bareng aya nu bobogohan monyet dina tetangga kai duaan tengore ku aing heuh Sirik aja. Akangnya tinguruan ke kabogoh akang. Bisa tengok Kuring minang kasih julang katakan salam kaliwat minang mulami tetepan sok asaka suat Lunggak linga nyarita lunggak linga semu era nyarita semu era tadina di kapung
sabalikna habis raka jebi bertengah geus gorencang dan sayagi Kirikit Anoman perbansana suta ingkang samya ngalaga Anoman lan Anggada pikeun mimpin pasukan Kiwalan Tengen Guniraha ngandika hey ngebrewek leuheung ku ngebrewek mah eta geus ngarinat aing we Ngebrewek kudu meret aya. halisna teh kaluhur ning bari jigare karontok kok cenah ini yang nakole aing hiji teh Anggada kula Anggada awas piatna jeung hati-hati ulah samodel dina waktu serangan Patih Prahasta loba nu gempar loba nu ansur alatan kaburu tengku nafsu teu pino tenangkeun ayeuna tenangkeun nying harapan musuh anu berat ulah dibarengan ku gempeur tenang hate yakin bakal gul urang dina mangsa ngayakeun oko pikiran pati serangan. Aya amanat ti Gusti Rama naon sajabina ti hasi gempungan teh tadi enjing-enjing amanat teh kitu kulan naon ulah parayun teuing ulah arujug teuing bilih kitu tak bilih gugur memeh tempur bilih perlaya memeh perang bilih pati memeh jurit naon teh maksudna teh nyaeta lamun kapiheulaan ku ujug ria takabur ta eta nu kitu nu gugur memeh tempur teh ikhlaskeun we ridokeun ancur lebur papan kari tulis oge teh aya halanganna wiosna sejarah nu bakal nyatet mah mung tetep urang mah aya dina pamadegan nangtukeun bener jeung adil nyaeta nyapukeun kabiadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan kitu kulan amanat teh nun sugan teh monyet teraseuri ai kamaneh amanat Gusti Rama kantenan kumaha cenah amanat Gusti Rama ka abdi ieu bisi maneh cepot teu boga kerjajan menta we ka Anoman di cakar sih aing lah gitu kan Anoman ieu bisi bade meser itu kan naon jipo menang mau bae menang naon-naon oge nu penting mah burung we da Anoman membeli sudi teuing doraka teh sia Keur dipake anu ngaku dikumpulkeun ku abdi mah bos senjata-senjata teh kulaan kangge di museum ke da diperyogikeun nya tangtu engke teh bakal aya sejarahna ta ieu urut anu ieu urut anu kitu urang teh kudu liatlah masa depan
supaya incu putu pakatrangeun incu buyut bau jang ngawareng udag-udag ka kait siwur teh ulah leungiteun sejarah nya boh urut perang boh urut naon-naon teh kudu teh malahan bunga monyet ayeuna mah kudu mawa ieu naon buku catatan pribadi buku harian harian benar nya tak itu bisi yang mau bisi poho engke dina waktuna tuliskeun catet di mana parantos rengse perang teh anu gugurna ku anu gugurna ku anu supaya anak incu urang teh apa kana sejarah ulah poekeun ulah tidak komik wungkul kitu bulan ya anggada karek cing tadi urang mimpin belah kensa kalayan katuhu mimpin ulah dia belah tamtama oge para senopati ti gua Kisena anu bakal dipimpin langsung ku Kangjeng Rama Prabu Sugriwa Raja Kisena tepino ansur lebur papan kari tulis tayah langanana pikeun nangtukeun beureujeung ade nyapukeun kabiadawan kadewan kasarakan kamurkaan anu dipimpin ku Gusti Rama hidup Gusti Rama hidup sakitu priyatna maneh ulah hareup teuing akang dek naliti ti awang-awang hayang nyaho geus nepi ka bawah mana musuh pasti bakal aya beja deui ka dieu sakitu aya Bisaan boga hiji we jeung mega teu kaciri anu mah ngageblege jeung mega ing ngapunget teh dupi anggada bisa ngapung naon tiasa ngapung henteu diajar atuh teu bisa ngapung teh burungna nyatu kasinggung udah katanya ulah ngaheureyan kapan kabeh oge teteh keur jiwa perang sararea oge jiwa perang melain deui bari kasinggung darahnya panas darahnya kade dalah perang darah pron mah tuh awas sing hati-hati nying harapan ayeuna ieu zaman nepi ka kieu nya kaalaman kudek zaman jeung nu ngajamanan teuing ku budak engke mah brak nu matak berak cing ayeuna ti ayeuna keneh tatan-tatan yang harapan waktu nu bakal datang ayeuna keneh ge geus karasa kritisna masyarakat teu di kampung nyaho luar negeri teh manehna nyaho luar negeri kitu matak dina kiwari mah dina zaman kiwari teh mongkeun jasa boh ka negara boh ka bangsa ieu bile moal kontrak dua ti si lain kudu ngarobahna teh dabur-abur wae boga duit teh geus dirobah ku Gusti mah dipangmeulikeun da kudunungan masalah aduh eta da ngandalkeun dudungan wae sakitu dudungan keur kuriak teh dudungan keur bapak kabutuh teh entong tanpa mikiran akhirat dunya teh nepi akhirat komo wah cilaka ulah lalawora deuleu da moal lila hirup di dunya teh moal kunci ti ayeuna keneh tabiwir teh kaput lah mau bisa barang dahar atuh dikaput mah iya mah oh mun dia biwir kaput innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu nyaho pasaran mah dek dicet ya pasaran rek dielas pasaran dek dilas innalillahi sia karek menang beuli kaput ti ayeuna keneh bibir teh supaya naon supaya tuman geus tuman biasa di mana geus biasa mah pan sagala rupa ruas la ilaha illallah astagfirullahaladzim tang kerek maot oge di mana malakal maut geus datang teh la ilaha illallah Allahu akbar halus tanu kitu
nyaan datuman Ditumanan teh. keur hirupna keur cageurna kitu Tuman benar. mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah tuh tuman tah kumaha ayeuna mah tuh da ti tajong sotik anjing gitu reuwas sotik goblok engke teh rek paehna kayak kitu we datang malakal maut teh anjing guprak ya wah silaka atuh kitu patuh mana gitu Benar. nyawana teh mau nepi ka erat abus gitu kena bagong di anjingan deh ku batur kete punya anjing ya teh nya Atau aja di lima. mendatang malakal maut teh man rebuka macem-macem didodet anjing eta ka malaikat wani kitu Ada tumanak itu benar. sok malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia sorry beh Nah itu buat babeh. ka malaikat nyebut babeh data di mana geus tuman dikir teh kitu nya Benar. Ditumanan naon. tumanan tak komo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana ibu-ibu boh reuwas boh naon teh geuningan kana jorang lumbatna teh Ada teh kan? gara pek boh aya gelas ragrag tapi punten ieu mah sanes jorang ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema lain ka ieu mah gelas peupeus teh kamar guprak was astagfirullahaladzim Allahu akbar par kuduna kitu Itu ieu. ta islami teh kitu ieu mah lain kanyut sia aya teh nu kitu demi Allah aing mah aya aing gubrak antu duit eta aya da aya anu kitu benar demi Allah aing mah sok Benar atuh Kang. ieu mah nyaritakeun Benar. Kudu nepi kan. Sing nepi kana aya ieu mah aya jelema nu kitu aya sing nepi da lain bohong lain caboka nyaritakeun unya nya Kang. ieu mah nyaritakeun teh anu nya gitu nya nu aya kejadianana eta mah bener teh ngan teh keukeu nu bageur teh Teh keukeu mah bageun. kitu kode gebel sia kunci cenah gitu nya Asia lahir. nah gitu sia laer cenah bujung laer tubuh lahir mah mah Loba nu kitu teh. loba Cina matuhnya Kang. cenah matuh di mana geus matuh mati nya hirup oge moal mota moal ya salilana narima papata lain narima papatong belum gitu iya mah nyaritakeun tuh Dangukeun teh ayu. nya iya mah gitu aduh alhamdulillah yang nu narongton teh geuningan ti frekuensi 352 Sadayana. Padepokan Pawayangan salam baktose ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero Sero. nya salam 5155 semoga 10-2 selalu nya ti Juliet Julu 10 AGS AGS. nya Wilujeng kopi darat. wilujeng tepang dina wengi ieu tak kitu mi HPW ka ibu-ibu di Pawayangan kade di mana reuas teh kadenya Kade. gentos engke mah entong kudu kitu nya ulah cara Teh Ayu genti nya tak kitu Boim kade Ulah aya ya oger. bisi engke datang malakal maut cek malakal maut teh assalamualaikum parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli oger aduh breaker nu kitu majigana
Heeh. Heeh. Ah. Nyata ulah beka kitu. Cing islami lah. Tina tekadna, tina ucapna, tina lampahna teh islami gitu. Al Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna, kulisana jeung kuleungeunna. Teu, cing lisana heula. Nya leungeunna silaturahmi jeung papada batur. Urang sadarea nya. Mayoritas pan di negara urang teh agama teh Islam. Mayoritas agama Islam 80% di negara urang teh agama Islam. Tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% seberapa? Jadi 80% tina 200 juta seberapa? 180 juta anu agama Islam. cokot teh ku fakir miskin tinggal 100 juta urah cokot 100 juta na salawe juta we anu mampu nya salawe juta di negara urang nu mampu na saminggu neuneun duit 1000 kali 25 juta seberapa? 25 miliar beureun akang. 25 miliar. Tah 25 miliar, setengah miliar sadesa. Nyieun masjid di unggah desa. Ya, Maburuk anggeus tahun ya kan. Hangeusnya 50 desaeun. 50 desa. Saminggu tah tina 1000 umat Islam nu sadar. Ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah aseupan di kieu-kieu. Nyair. Ayakan. Era Lamun atuh. agama Islam mayoritas nepi ka kitu. Bener. Nya Bener. coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun 500 juta ka tiap desa nyieun masjid nu agreng. Nya Cacak tina 25 teh. kitu da bagja geura sok. Oh nyakan. Lah monya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna nya. Bener. Nah ari urang Itu namprak di jalan deh. bari jeung batur mah teu namprak di jalan Teu nya kitu geura sok kasadaranana sadar beragama, sadar bernegara, sadar masyarakat. nya Bener. sadar bernegara cing inget itu negara urang keur urang hak urang wajib dimulih ku urang hasil ge keur urang ke Keneh. kitu Laras. sadar cenah bermasyarakat heuh narek paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan terek jeung saha Jeung papada urangnya. jeung bapada urang da Tenan. sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal maut naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu hade amal anu hade tuh gitu sok nya saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi. Bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi dede nya kitu teh nen ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da punguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan cara oge bibi mangiring we moale soti nen nuhun bibi nanging wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud
tak itu gening neng mah meni seueur pamegat anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pamegat anu sararumping ka dieu bujang hinga jajaka bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meni cing karelet nya bener gitu bener omo palurah tengah luar meni ningali nen teh meni aduh meni kumerot seueur acting meni sumeplak sana hayang bibi komo Haji Ade Darma alayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa amin deuneuh nya leres atuh nen piraku kada ka ucing piraku ka ucing untuk Kang Gamang piraku kada ka sato da puguh kada ka manusa laras bibi ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh bibi ulan ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal leupas tina pitulungna beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah laras sumuhun nen sumuhun moal jauh jeung wiwaha manusa tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pengalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung dikawit tah laras ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heureutpakeun pungsat bahan indung bapak teh dia keueuh ragap daya teh ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot diningalkeun dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah yatim piatu nungul pinang bibi teh khawatir ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen kecek manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir nah da puguh kasiniran da mobilna butut oh bisa jadi balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong yeay Nepira ku tukang ojek. teuing da mamawa arit keur ngarit meureun teuing begitu iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan saya kan iya untung tuh saya keyeupun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumayeuna teh tak ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh marogana paingan Pak Haji Nang keur sakrat sae nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah ulah keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW bener sesemet bibi we bener Buka rezeki di sana. hayang boga rejeki teh nepi ka kitu
tepira eta teh hayang kaberi pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeli HP kabeli bibi kabeli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampe eta basanes HP atuh tape itu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae nya kumaha talalakon di Arabia teh boga dulungan teh guru SD kasep garwana teteh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja jiga anu leka tarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar bari anu leka ai eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping kemana karep sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi bolo bari yo gabrung teh ti tukang ngebekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bolo bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget lain mun urang enta tulung ngajerit nah ka atuh lain menta tulung ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkoh jeung bibi oge heuh isukna kalah nawaran tuh deui isukna ditawaran dewe ku bibi teh ada kosa deui kapongorot cing ini ongko pamerena gede kamanana berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung si Dedi Agil marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh wadih keremet awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah suka si Benjang spektakuler sama si Benjang we nya gede nyampanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah kerenyem di lempi marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bager sabibieun silaka doraka na bibi mandanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya benar polos pisan di mah tadina mah disebut oge bibi mah sampah masyarakat yeuh ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek pasar tuh teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna dan kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge gini ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi
apa uninga neng Bandar Doma Dayat mimiti diperkosa teh ku eta Tama sok di beja-beja di marukana Aduh, ampun teuing bibi. ulah kasorang ku nen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kadek neng keuneh ku bibi sila kadorakanna mah neng mah entong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh bisi asup kana buset kayak buser aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah domba saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi mah neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kadek sing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara lalaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh Ampun teuing. bibi membaheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kungsi ngagetrik-getrik bibi baheula aduh putan teh ngeureuy ieu ka bibi kungsi ngaraos Obat teuing. tepira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh ditukeran ku lauk eta mah lauk nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng dedeh teuing bageur ulah nugi kakak alaman ku neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani aswatama kaulah geus nepi sampurasun sang panita aduh neng Bibi man. aya tamu Aduh, tobat teuing wartoskeun atuh Kakang jeung Rama.